Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 4? Sehat? Alhamdulillah ya. Pame urang masih di pasien kesehatan ya, dugi ka ayeuna ya. Jeung mudah-mudahan orang tiasa lebet ke sekolah seperti biasa ya. Nah, materi minggu ayeuna orang teraskeun ya. Sabab insyaallah bulan September teh orang tos PTS ya. Materi ayeuna nyaeta dina halaman 7 ya. Di halaman 7 orang diajar rarangken ya atau imbuhan dijengkeun ya. Jadi kita belajar hari ini minggu ini dijengkeun. Jadi imbuhan dijengkeun ya, di stripkeun ya. Nah, bisa ditingali dina buku paket ya. Nah, pek titenan kalimah ieu dihandap ya. Jawa no warna ieu tah ya. Jadi perhatikan kalimat yang ada di dalam kotak warna pink ya. Jawer kotak biasa dimanfaatkeun pikeun ubar rupa-rupa penyakit kawas kencing manis, nyeri beteng, borok jeung bisul. Nah ya. Nah dina kalimat eta aya imbuhan dijengkeun ya. Nah, mana imbuhan dijengkeunna? Nah, jadi kalimat di luhur ngandung kecap dimanfaatkeun. Ayo ya. Dimanfaatkeun. Jadi aya kalimat di jeung akhiran keun ya, awalan di, akhiran keun. Asal kecapna manfaat. Jadi ditambah imbuhan di sarengkeun jadi dimanfaatkeun ya. Nah, jadi eta teh kalimat atau nutos dirarangkenan ya. Nah, ayeuna urang paluruh rarangkenna ya. Coba sekarang kita akan pecah ya. Nah, perhatikan dimanfaatkeun. Nah, di tambah manfaat tambah keun. Jadi dimanfaatkeun. Nah, terus kecap dimanfaatkeun dirarangkenan ku rarangken dijengkeun ya. Ya, jadi kalimat dimanfaatkeun teh dibangun ku imbuhan dijengkeun ya. Nah, ayeuna coba perhatikan dua kalimat sejenna dihandap. Nah, ini ya. Jadi kalian perhatikan dua kalimat dihandap ya. Nah, Agus ditumpakeun kana munding ya. Agus ditumpakeun kana munding. Tuh ya. Terus kedua tipi dihurungkeun ku dadan. Nah, ayeuna nu kalimat kahiji Agus ditumpakeun kana munding. Mana kalimat rarangkenna? Iya, ditumpakeun. Jadi ieu kalimat rarangken dijengkeunna aya dina kalimat ditumpakeun. Jadi ditambah tumpak ditambahkeun ya. Nah, anu kadua dihurungkeun ini ya. Jadi aya kalimat ditambah hurung ditambahkeun ya. Itu ya. Nah, paham masalah kecap rarangken? Ya, jadi kecap rarangken teh jadi kalimat atau imbuhan di dan keun. Jadi rarangken itu adalah imbuhan ya. Nah, misalkan naik dinaikeun ya. Turun diturunkeun itu ya.
terus naon bawa dibawakeun naon deui sakola disakolakeun. Ya jadi ada kalimat asal, ada tambahan imbuhan disamakeun. Jadi keun itu artinya kan ya, disakolakan, dibawakan, dinaikkan, diturunkan ya. Nanti bersih ya, misalkan kecap bersih, jadi dibersihkan. Nah itu ya. Nah ayeuna tugasna, ieu ya, pek lengkapan kecap make rarangkeun dijengkeun ya. Jadi coba kalian lengkapi kalimat ya, kecap ya, dilengkapan kecap ieu tah ucap. Nah tinggal contoh ya, ditambah dijengkeun. Misalkan contohna kecap ucap ku murid, kecap diucapkeun ku murid. Jadi asal kata ucap ditambah dijengkeun jadi diucapkeun. Nah jika contoh itu ya, kerjakeun kecap pancen hidupna ya, dugi ka nomor 10 halaman 8 ini ya. Itu ya. Nah, Bapak kasih contoh nomor 1 aja ya. Bapak dipasihan contoh nomor hiji. Dani ajak ku Dodo. Jadi Dani diajakeun. Nah, ku Dodo diajakeun ku Dodo. Itu ya. Jadi misalkan ajak aya ditambah ditambahkeun, tukang awalannya di, depannya akhirnya keun ya, itu ya. Dugikan nomor 10 di halaman 8 ya, ini ya. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Tugasna ku Bapak diantosan ayeuna paling terakhir tabuh 10 wengi ya. Jadi tugasnya Bapak tunggu hari ini jam 10 malam ya. Terakhir jangan lupa di like and subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.